Mana terus mana dia? Kenapa? Aing kerja yang mana kape? Bukan manuknya. Mana perawan mana betul nak? Namanya lah. Iya, anak aing yang mana? Kayak manuk perawannya. Mana be acara liber? Pingit be. Ajeun. Lihat cicing kalau ada kelantar gede. Dulu. Tidak gonsak gede kalau cicing. Mana tuh burinya? Aku mah ngajual manuk tetep para rugu pisan. Mana manuk panggil? Oh, kok ada bawa deui? Pancena cek pos nopa tadi kain ngelapon leungit manukna. Aku aing paling. Aku mah urus ada. Mana duitnya ka dikeun? Nah duit tahun bakal pada taman manukna usia di bawah deui. Oh, kan duitna geus dibeli cenah 400. 400 tahun bakal. Gandeng lah. Erek dijual cenah ku bos nopa kehet ai sial. Dijual ku bos napa kumaha? Ih, siapa teu ngarti aing kemarin teh boga hutang ka bos nopa eta mah dipotongkeun. Kok mana tuh duitnya tadi? Ini. Manuk panggil. Manuk alus emang. Wah ini beli. Salah kayunya. Salah. Gope. Ini. Iya. Harus teh. Halus ya mah manuk langka. Komisi heula atau komisi heula. Cicing atuh komisi. Jadi ayo aman. Aman ieu mah disadana ge alus cek penting. Lain orang mau. Lain atuh. Lain kan menang mau setes. Sorry terima aing. Oh, aman pan ieu mah nu aing. Bacot. Gacor. Main mana jeung naon atuh aja mah. Aing betul. Kecoan. Mana komisi lah kai. Seding kan kalau kesoding. Komisi heula tuh. Sok komisi Kamari. nah kamari naon teh bal aing geus mere DP ka sia 20 kamari sok adekeun. Aku aing dibalikeun DP nu kamari 20. Cil atuh komisi di mana cil? Oh deui. Aya gerak mah kudu cepukeun mah. Isi rokok-rokoknya. Aman. Aman sih gitu. Malah mikir emang. Moal. Sia keselamatan mah kabokon. Oh, Siap aja. Masih kayak bisa budak itu. Baik budak yang jadi budak lah. Baheula mah geus cenah. Ngan dititipin di Jawa. Di Jawa naon bobal ah sok tara parugu. Tamane 10 ya aing udut. Atuh ieu mah duit aing nu kamari ai sia kieu ublak-blosan. Yeuh. Geus. Wah. Aing balik lah. Cik. Si bos nu pamerintah aing punya renteng di walung kapang kitu nya. Cik aing jadi hutang 500 ka bos nu Pak. Ya, odol teuing aing di gawean ieu. Mana sih budak gede? Kemana? Kemana sih? Dia ngomong naon? Jangan pengen aku bilang kritik, aku sudah puluhan. Oh, kita geus puluhan. Siapa mau naon ieu? Naon ieu? Manuk-manuk mang. Manuk ieu. Anjing, ieu mau dijual oge euy. Jual. Mana? Ini. Mulut jeung aing kabeh. Ya, Layanan. Sok siap budak petik. Sok. kok belum tega dengan harian aing. Nanti euy. Makan duit ya mai. Minum aing kemana yuk? Mana? Yuk. Aduh, goblok, baru aing lagi ke mana yuk?
Dasar apes kunyuk. Rasanya yang ini itu biogit nah. Kayak kepikiran panaya manuk. Lagi nggak pikiran di sini pikiran hidup sama manuk ini. Jual kasanya kalian loyo kayak aku orang bukan manuk ya halus beli mah Manuk di mana sih Mamat? itu kayak ngalak Aing asa wau ieu mah manuk kan. mau di mana mah di kebun ngalak Di kebun mana kan ulah bohong sia teh. Cieuna geuning teh. Yang manuk ti aing-aing kene ti si Oding. Hayang ditewak polisi sia kan. Ya manuk batur ieu mah. itu wak Di mana nu benerna maneh? di kebun manggi itu wanu bapak Bapak naon Bapak? ih bapak pas ngalak itu na manggi Sia teh nu benerna kumaha lamun sia jujur mah ku aing ke dibeuli ku aing. orang main makan ulim sama di kebun nyawa kita kira nyawa ayam manuk gular-guler bawa orang main mandau main bawa Yo, Bapak, sia teh ieu teh manuk si Oding dijual ka si Acil sia teh. Nah di kebun kumaha ai maneh? anak di kebun gular-guler bawa orang main mandau main bawa Yo, Bapak, sia teh ieu teh manuk si Oding dijual ka si Acil sia teh. Nah di kebun kumaha ai maneh? anak di kebun si acil kerki dibawa we Eta teh kehet sia teh nah cokot-cokot barang batur sia. Montong gitu. Komo budak mah maneh. Nah gini teh nu batur nu si Acil lah maneh wawannyana dicokot kehet. Yo kehet buru nyokot tah ku aing diberet tah. Montong sekali-kali deui Bang. Main suka cokot we barang batur sia. 12.000 dia nggak tua minimal mah cepet we pak dijual mah pak Dan sepenak lain dijual mah balik mah panu batur nu si Acil sia aing yang laporin ke polisi. Milik mah cek aing di mana wae, ya manuk balik deui ka aing. Ai bos nopak ka mana nya euy? Pasti manehna ka aing. Utang aing jadi gede kamari jadi gope. Aing diteumeul lah manukna lah diteumeul lah ku aing. Pak, Si atas di mana aja? kurang di kita kudu dulu, Pak. Kita Aduh, nah kebenaran pisan yuk. Kita nengan manuk nu kieu yeuh. Keur usum cenah ayeuna manuk nu kieu. Neangan manuk kumaha maksudna? Ieu duduk we. Titiran ke nu. Oh, heuh titiran bener. Da kumaha maksudna? Jualan we dia. Jadi jual tuh Pak mah. Bener euy, beli urang wa, kebutuhan. Heeh, opat cek dibeli mah? Sabar aja. 700 yang kandang. Orang penjualan deui wa ka dulu urang. 600 kok. Nya ada teh teh. Dan ada atuh da sieun naik keur kieu mah. Kana pu waktuna. 500 wa, urang itu jual 700. Itu Sok aing asal kontan. kontan. Ngada eueuh kese teh wa euy. Sok bae di TF ya ieu Kalanya, segedeung. Sok. Ah bener sih ajam teh kayak teh payu aing mah juga duit teh. Bener kok mah bener kumaha. Apa sih teh indit betul ya? Di dia tuh tadi gek transfer. Sok atuh tadi lu nomor tah. Ngomongkeun gaya jalan mana ieu mah. Kalain ngomongkeun goreng ieu kehet. Ah, 650, ini 500. Sudah bating. Oh, 500. 500 kasih di mana wae bating kebal ah. Ya, ya sing batiannya, Pak. Nah talung siapa bukan duit cok? Di pak orang lagi kita ini mah. Oh jika tuh? Sing batian, sing hirup, sing alusnya dananya. Ah, Nah,
Nuhun, Wak. Di mana we? Cek aing milik aing. Jadi nambahan anjing. Mang tadi di mana? Wah, senang aing kemana tuh, Wak? Kenal nama? Senang tuh, Bun. Ya, awan enggak karakter bola. Kenal gua. Bang, senang aing kemana tuh, Bang? Ya, nanti tinggal tapi maksudnya. Buru-buru yuk. Senang, Wak. Nasional mana bapak lapan aing karakter apa? Ladakan.